Mad, Ahmad, di mana maneh? Aya naon jang Toleng? Si Ahmad leungit, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra dongeng tos kumpul ngariung. Hayu urang neraskeun carios Rusiah Tanah Warisan. Dinten ieu bagian anu ka-41. Carios anu katunda, Ahmad kubah logawa dikerem di hiji kamar bari jeung dibarogon. Kumaha terasna? Mangga nyangakeun dongengna. Tapi Ahmad teu ngarasula, manehna neger-neger hate, mikir neangan jalan sangkan bisa bijil. Gek diuk inget ka si Toleng basa keur manggih kasusah. Carana teh mujasmedi ngerahkeun tanaga batin, rasa jeung pikir dihijikeun. Sedengkeun manehna oge kungsi dilatih ku Aki Jalupang. Najan can nepi kana tahap sampurna oge, tapi dasar-dasarna mah geus aya. Kang Toleng rek diturutan. Gereuntes hatena deui, gek diuk sila manirekep. Leungeunna tetep ka tukang lantaran ditalian keneh. Panon peureum, rasa jeung pikir ngahiji, mujasmedi mepet pancadria anu opat. Di luar manitiiseun, eueuh sora anu kadenge iwal ti sora jangkrik jeung cari cangkas. Ki Gorda jeung anak buahna anu tas cape sarare kari anu ngajaga tea di kamar. Nya dina kaayaan kitu, Ahmad laluasa mujasmedi husu eueuh anu ngaganggu. Pikiran manteng kanu kawasa, nedapi tulungna sangkan bisa bebas ti eta imah. Sabab lamun teu buru-buru kaluar ti dinya, bisi dipergasa ku bahlogawa. Keur husu mujasmedi, ujug-ujug breh aya anu nemongan, ngalangkang dina sawangan, anu kapibeungeut teh eueuh deui iwal ti Aki Jalupang guruna. Malah mah asana teh ngomong halimpunaker mani asa ditompokeun kana ceuli. Ujang Ahmad, ulah bingung anyaking, ulah reuntas pangharepan, sabab manusia mah ngandar wawayangan. Usik malik angin ku pangersa Gusti Allah. Pek teruskeun ikhtiar. Ku Aki didoakeun sing hasil. Les teu kaciri deui. Ahmad terus mujasmedi, manehna can meunang pituduh anu pasti. Nah kudu kumaha ngabebaskeun dirina. Tapi dasar anu husu, doana diijabah. Jumritna hate Ahmad anu menta tulung nepi ka si Toleng anu keur sare tibra di warung si Bibi tea. Korejat si Toleng hudang, napasna ngahegak, panonna buring has, kawas anu manggih kareuwas. Terus istighfar sababaraha kali. Astagfirullahaladzim. Naha aya ngimpi kumatak reuwas. Mad, udang euy. Udang. Si Toleng ngageuingkeun Ahmad, samarukna aya keneh gigireunana. He, Mad, damar parem euy. Neangan korek api. Pokna deui bari terus leungeunna ngaragamang ka gigireun. Tapi Ahmad teu karampa. Gebeg si Toleng ngarenyag, terus nyasar ka sabudeureun bale-bale. Tapi Ahmad tetep teu kapanggih. Si Toleng reuwas, manehna jadi curiga. Mad, Ahmad, Mad. Hei, di mana maneh teh, Mad? Aduh, kumaha ieu? Mad, Ahmad. Si Toleng gera-gero, tapi eueuh anu nembalan. Lila-lila kalah si Bibi anu nyaring teh. Kahudangkeun ku si Toleng anu terus gera-gero nyalukan Ahmad. Aya naon jang Toleng? Hatuh, ieu si Ahmad leungit, Bi. Kamana nya? Duh, jeung poek deui.
Nah damar make parem ieu teh. Di mana kayu api, Bi? Mun teu salah mah dina meja, deket ti hangjang. Si Toleng leumpang, ujub aya neangan kayu api. Untung teu hese. Gur dihurungkeun, malah mah cempor oge geus saang deui. Si Toleng alak ilik anabreh patok kaluar muka. Hah? Naha panto geus muka, Bi? Kunaon ieu teh nya? Be, aya nu teu beres ieu mah ieu, Bi. Buah-buah aya bangsat, Jang. Teang duit, Bi, bisa aya nu maling. Si Bibi kurah koreh kana sisimpenan, tapi duit mah aya. Kitu deui barang-barang dagangan eueuh anu coceng. Anu eueuh teh iwa ti Ahmad, atuh maningah ulang si Toleng teh. Manehna melang ka Ahmad bisi aya anu maling, sababeurang tas patelak jeung Ki Gorda. Hatuh, kumaha ari geus kieu ye? Kamana si Ahmad? Teangan atuh Jang, karunya. Nya, Bi, kayak kieu mah lain antepeun ye. Tulakan deui panto nya, Bi, wing rek indit neangan si Ahmad. Deuh, ngagawekeun pisan budak teh. Mangga, kade sing waspada. Geus kitu mah teu loba omong deui. Si Toleng teh kaluar, ari panto ditulakan ti jero ku si Bibi. Si Toleng alak ilik heula bari nitenan kaayaan di sabudeureun warung. Tapi eueuh pirasatna naon di dinya mah aman. Aduh, kamana neanganana ye? Jaba poek deui. Ku aya-aya wae ieu mah ye. Boa-boa dipaling ku nu garelo. Awas ya, moal burung kapanggih ku aing mah. Si Toleng leumpang bari mikir, leumpang teu puguh tujuanana. Ari sabab canyaho kana nasib Ahmad. Manehna leumpang mapai jalan gede maju ngaler, kaayaan mani jempling, hawa karasa tiis anu kadenge ukur sorat jangkrik. Sanggeus kira-kira setengah jam leumpang salse. Ujug-ujug katorekan, ceulina mani asa ngajelengeng, reg eureun terus luak liuk bari taki-taki. Kunaon ceuli aing teh? Mani ngahiung kieu. Aya di mana ieu? Si Toleng eureun lila, kawas aya anu di daguan. Pirasatna nangkep hiji isyarat yen di dinya aya jelema. Tetela teu nyalahan, korosak dinu bala aya anu disada, gebeg si Toleng ngarenjag. Panonna melong ka tempat datang nasora, haok nyentak. Saha maneh? Nanaonan ngintip kawin? Hayang dibekok? Awas ya, lamun teu nemongan dibaledog ku aing. Belesat aya nu lumpat tarik, najan poek oge ku si Toleng katsiri aya nu lumpat. Atuh teu mikir deui, belesat si Toleng oge lumpat, ngudag eta kalangkang. Meunang sajongjongan mah silih udag, si Toleng panasaran, manehna terus ngudag-ngudag anu nyurigakeun nepi ka ngahega. Tapi tetela anu diudag teh elmu lumpatna saluhureun si Toleng. Hese pisan kasusulna. Tapi teu daek jauh deui ka tembong wae anu akhirna nepi ka hiji tempat, hiuk aya angin nebak kana dangdaunan. Kamana losna wawelek teh? Anu jahat atawa lain? Ari ieu aya di mana? Si Toleng ngomong sajeroning hate bari nitenan kaayaan di dinya. Keur kitu, bet asa aya anu ngaharewos kana ceulina. Asa ditompokeun adep pisan, sora aki-aki. Anu diteangan ku hideu, aya di jero imah gede. Teangan di hiji kamar. Pomah ulah wakari ributan. Can nepi kana waktuna. Salametkeun dulur hideu. Sabab lamun teu buru-buru ditulungan, isuk pageto bakal binasa. Gebeg si Toleng ngarenjag. Ruas ngadenge kitu mah
tapi bunga deui sabab aya pituduh. Saha anja teh Ki? Saha? Eueuh anu nemalan, jempling eueuh sorana naon deui. Nu kadenge ukur sora angin anu nebah kana dangdaunan, seah ting korosak. Si Toleng ngahuleng ngalenyepan eta omongan, naha impian atawa ilapat. Asa hese rek percayana, jeletot nyiwit bujur sorangan. Aduh, gelo, nyeri euy. Lamun kieu mah sidik aing teu ngimpi. Tapi saha aki-aki nu ngaharewos ka aing teh nya? Tapi boa-boa eta teh ilapat. Aing kudu nurut. Geus boga pikiran kitu, si Toleng teh ngalengkah lalaunan, ngadeuketan kanu ngabelegbeg panjang. Barang gok horeng pager jangkung anu dijieun tina awi golondongan. Si Toleng noong, breh aya imah gede, pakaranganana lega deui. Meunang sajongjongan mah ngahuleng, nginget-nginget kana sora anu ngaharewos teh. Nyeh seuri sorangan terus naik kana pager, gek diuk dina tihang pager, salsenaker awas bueuk eunteup dina dahan kai. Haduh, geuningnya aya imah gede ieu. Uluh, pakaranganana mani kawas lapangan meng bae. Imah saha ieu teh ha? Aya jelemaan kitu? Cing aing rek turun, sugan we eueuh anjing galak. Hehehe. Kalayang, celek nincak lemah, teu kadengenan naon, kawas kapas ninggang jukut. Gerakanana hampang, cirining ajianana geus sampurna. Keteyep ngadeuketan ka pipir imah, terus noong ka jero. Breh aya cempor kakalincesan katebak angin. Deukeut lawang aya anu diuk duaan, nyarane kana bilik bari udud. Hehehe. Aya jago duaan euy. Karunya tunduheun, mani geus loyok kitu. Urang sarekeun sakalian karunya. Hehehe. Gerenteus hate si Toleng bari terus niupkeun sirep kana sela-sela bilik. Hiliwir aya angin leutik ka jero imah. Lengut anu ngajaga teh nunutan. Anu saurang deui heuai sababaraha kali. Anu akhirna ngagoledag sare ker kerek. Hehehe. Mati sirup aing euy. Ke ari si Ahmad di mananya? Aduh, da geuning imahna mani badag. Pirah kuku aing kudu dipapai kabeh onaman. Tapi dia ameuan sia. Beda ambeuna si Ahmad mah. Si Toleng mapai-mapai bilik, taang toong neangan Ahmad. Aya kamar anu teu katoong, hese katenyonna. Aya deui kamar anu make cempor, caang di jerona, tapi eueuh jelemaan. Aya anu pinuh ku jelema, sarare pasoleng kerah. Aya deui anu peteng teu kacirin nanaon. Anu akhirna nepi ka hiji kamar. Reg si Toleng eureun, kadenge aya anu keur ngatur napas. Saha eta? Jiga keur mujasmedi. Pasti si Ahmad. Keun sia ditempo ku aing. Si Toleng nogel deui noong, neges-neges anu aya di jero kamar. Tapi nenyo ku panon biasa mah teu kaciri, di jero teh poek mani meredong. Tapi si Toleng teu eleh geleng, manehna meleng ku panon batin, nyaan kanyahoan. Yen di jero kamar teh aya Ahmad, malah mah kanyahoan deui. Yen Ahmad teu walakaya sabab nyandang tatali. Teu jauh tina sangkaan. Nyaan si Ahmad teh cilaka. Tapi jamaklah sakieu mah jamak. Keun ku aing ditulungan. Si Toleng leungeunna uyup ayap gap kana jandela. Terus jajampean ujug-ujug brai jandela teh muka.
Si Toleng gancang asup tapi jempe teu kadengenan naon. Barang geus aya di jero langsung nepak anu keur mujas medi. Mad, mad, keur naon euy? Pokna ngaharewos. Ahmad beunta, terus luak liuk jiga aya anu diteangan ku si Toleng ditepak deui bari ngaharewos. Atuh Ahmad bungaheun, manehna oge ngaharewos deui. Ieu teh Kang Toleng? Heeh, uing. Hayu urang init. Ulah ribut bisi kanyahoan kudu boga imah. Leungeun jeung suku di talian kan. Oh, di talian. Cikan urang laan. Nah, aing mah nu kieu-kieu bae teu bisa ngalaan atuh. Hese kan. Ahmad bungaheun naker lantaran pidoana dikabul kudu kawasa. Jumeritna hate kadengeun ku si Toleng nepi ka datangna nulungan. Asa dina pangimpian, asa lain dina alam nyata. Ieu teh bener Kang Toleng? Ari maneh? Ari lain uing saha sok? Hayu bijil. Hayu Kang. Teu lobat catur deui, duanana gancang kaluar ti kamar, ngalengkah kana jendela. Cerut duanana kana taneuh. Ahmad Malik hatena karasa panas. Inget kamusuhna anu tadi bet hayang males, tapi tak-takna dibetot ku si Toleng. Ulah loba pikir, hayu ini. Keun teu kudu hayang males ayeuna, can waktuna. Hayu beuat balik. Kang, ieu teh waktu anu kacida hadena. Kasempetan emas pikeun males kasih setan. Lain waktuna, lain mangsana, maneh keur apes man. Hayu tuturkeun uing, salametkeun heula awak. Sabab ieu teh aya dina sayang singa. Hayu init. Ahmad teu baha manehna nurut. Terus mancat kana pager, paningan sagurawil geus aya di luareun pager. Renghap duanana narik napas jero bangun lugina. Alhamdulillah, salamet Kang. Atur nuhun Kang, nuhun pisan. Kuring teh mani geus bingung ipis harepan kana salamet. Sabab aya dina sayang setan. Tapi aneh Kang. Nah akang bet nyaho ka uing. Nyaho ti saha? Ulah di dieu ngomongna deukeut keneh ka sayang jurig. Hayu urang leumpang. Bisi aya anu nganyahoankeun. Hayu Kang. Duanana laleumpang kalayan tenang ngajauhan eta tempat. Anu akhirna narepi ka sisi lemur. Hawajanari geus mimiti karasa tiis, ti lemur kadenge sora hayam kongkorongok. Malah di wetan geus ngempur bentang timur. Tah, di dieu urang eureun ngadagoan beurang heula mah. Uing hayang sidik kana kaayaan di dieu. Bisi engke butuh deui. Nah lemur naon ieu teh? Nya, kuring oge da can sidik Kang. Sabab basa dibawa ku nu garelo ka dieu, panon kuring dipeungpeukan. Eta teh ngarah maneh teu nyahona naon, Mad. Heueuh meureun Kang. Aneh mata oge. Pertanyaan kuring can dijawab Kang. Nah, Kang make nyaho ka kuring. Kumaha carana? Ahmad, uing teh basa keur sare ngimpi. Dina impian teh nenyo maneh digusur ku gajah. Pamungkasna maneh rek diirik ku gajah anu panggedena. Uing ngorejat hudang. Ari pek teh poek mani meredong euy. Jaba maneh leungit deui. Ngan basa di perjalanan aya nu aneh. Aya anu ngajorelat lumpat. Barang dituturkeun jolna teh ka dieu. Malah kungsi ngaharewos. Sorana kawas sora aki-aki. Malah nya manehna pisan anu nuduhkeun ka dieu oge. Jeung papatah deui supaya ulah baka riributan cenah. Sabab can waktuna. Tah, kitu Mad. Oh, kitu. Bisaan akang teh geuning.
Ahmad nepi ka colohok muji kana kahebatan ilmu si Toleng. Sabab anu sejen mah can puguh bisaeun kitu. Tong muji mah uing oge aya anu nuduhkeun nyaho ka dieu teh. Malah mah anu nuduhanana oge can kanyahoan. Nyaho teh saha? Pasti aki-aki mah geus kolot nya Kang. Nya heueuh aki-aki mah geus kolot atuh. Sok araraneh maneh mah. Nya kumaha atuh ayeuna? Urang neangan cai, terus urang sholat subuh. Maneh sok sholat tara mah? Nya sok atuh Kang. Heueuh syukur. Babarengan jeung uing mah kudu daek sholat. Ya, yo urang neangan cai, tenang we da moalna naon geus kieu mah dah. Braduanana laleumpang neangan pansuran jeung tajuk. Sedengkeun kaayaan beuki maju ka subuh, hayam jago beuki reang kongkorongok, hawa geus tiis angin janari ngahiliwir. Dina kaayaan kitu, di imah anu dicicingan ku Bahlogawa jeung anak buahna geus kadenge aya anu nyaring. Utamana mah para pagawe anu sok ngalitaneu teh geus harudang terus mirun seuneu marileum sampe bari ngawadul. Brai beurang kaayaan jadi caang. Ki Gorda jeung baturna oge geus tingkurumuy terus ngariung di buruan tukang bari recok ngarobrol. Keur kitu jol Bahlogawa. Gorda, iya abdi bah. Cokot bebenyit teh, urang tanya euy. Dewek butuh ku katerangan ngeunaan harta karun. Dewek geus gagal ieu. Dolo leungeun dewek dicapit koyeuh sia. Ceuk Bahlogawa bari nemongkeun leungeunna. Ki Gorda muru ka kamar anu dipake tahanan teh. Barang gok anu ngajaga sarare keneh kerekna mani nyegrek. Barang digeuingkeun ting korejat bangun reuwas. Ki Gorda ngamek terus duanana dipaksa sina muka panto. Ari brai panto muka, Ki Gorda colohok kaget. Sabab Ahmad geus eueuh anu aya kari tambang ngalumbuk. Menang sajongjongan mah, Ki Gorda teh colohok bengong. Terus nitenan kaayaan di kamar. Barang breh jendela muka. Red kanu ngajaga duanana oge sepa. Sabab rumah sata lobe keur ngajaga kalah sare. Geus kitu Ki Gorda malik haok nyentak. Kehed sia. Nah ngajaga teh kalah hees euy. Nah teu nyaho newak si bebenyit teh hararese. Sia teu ngajenan kana pagawean aing. Jelema meunang hese capek kalah sina kabur. Dasar setan. Gaplok duanana dicabokan. Nepi ka tingbang kieung bru duanana namru bari ting aradu. Nenyok kitu can sugema Ki Gorda teh. Jekuk duanana ditajongan. Aduh, ampun Kang, ampun. Ampun 17 sia. Munang hese capek aing kalah sina kabur. Dasar biko, goblok, ngaco, belegug. Anak buahna anu tas ngajaga teh disiksa. Nepi ka ngaleh-leh teu bisa ngomong deui. Jol Bahlogawa heraneun ngadenge anu disiksa teh. Barang geus nenyo kanyataan yen Ahmad leungit, Bahlogawa oge ngajenghok reuwas campur hanyelu. Mana bebenyit teh, Gorda? Nu mawi abah kabur. Tuh tina jandela lompatna, tambangna namru ngalumbuk. Rupina mah ieu nu ngajagana harees. Ki Gorda nunjuk kanu duaan anu geus ngaleh-leh teu bisa hudang. Harees? Nah ngajaga teh kalah hees ha? Sugan hayam modar. Rupina kitu dasar wawelak kasebelan bah. Bahlogawa maninga gidir nafsu panona bunceli beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Harita keneh anu duaan teh disiksa ku Bahlogawa. Nepi kating kulahek teu aya daya. Geus ting rumpuyuk kakara eureun disiksana. Gorda, ieu abdi bah.
asupkeun ka kamar. Kerem menang saminggu mah. Ulah dibere nyatu, tuman. Mangga, bah. Teu loba omong deui gurudug. Anu duaan teh digusur, diasupkeun ka jero kamar. Jandelana ditutupkeun, sariksigna anu marilai dibenerkeun, bruk panto ditutupkeun, cetrek dikunci. Parantos, bah. Kumpul kabeh, Gorda. Aing rek ngomong. Mangga, bah. Anak buah Ki Gorda dikumpulkeun. Rob sarerea daratang, heran kabeh oge. Sabab bahlo gawa geus amek-amekan deui bae. Anak buahna eueuh anu ngabantah, sok sieun salah ngomong. Ari bahlo gawa diuk dina kursi, teu beda jeung raja anu keur werak. Gorda, kitu deui kamaraneh sakabeh. Dengekeun usaha dewek hampir hasil deuleu. Tapi digagalkeun ku pangawal edan anu duaan. Hiji-hijina kunci anu bisa muka kana ayana harta, si jajaka anu kamari teh. Tapi ayeuna kalah kabur deui. Aing bener-bener haneueul. Aing kuciwa ieu. Aing amek. Kituna teh bari nepakan dada ku leungeun kenca. Ari anu katuhu numpang dina pingping. Ki Gorda jeung anak buahna eueuh nu wani ngomong, kabeh ngeluk tungkul bakat ku sieun. Deuleu kumaraneh belegu, leungeun aing dicapit keuyeub, tapi lain keuyeub apu, tapi keuyeub besi deuleu. Tetela anu gableg imah ieu teh nipu, pinter ngabobodo, pinter ngalejokeun. Tah kulantaran kitu, najan kumaha bae oge, bebenyit anu kabur kudu beunang deui. Poe ieu pisan kudu indit kabeh. Teangan sing beunang. Gusur deui ka dieu. Bawa hirup-hirup. Kumaha upami paeh, bah? Kudu beunang hirup-hirup belegu. Geus modar mah moal aya gunana sia. Engke oge geus kosong mah dipodaran ku aing. Ayeuna aing butuh katerangan ti eta bebenyit. Sabab aing geus meunang warta, eta bebenyit teh turunan si Udawa. Ngabahayakeun, tapi nguntungkeun. Naon maksudna abah? Ki Gorda teu ngartieun. Sabab ongkoh ngabahayakeun, tapi nguntungkeun. Dasar belegu, beleg kabeh kehet teh. Gorda, anu nyaho kana Rusia harta karun, moal saha deui iwal ti turunan si Sugriwa. Lamun teu si Kurdia, pasti si Udawa. Ayeuna si Udawa geus modar, pasti si Ahmad. Anakna anu ayeuna hirup kene. Tah kitu. Oh, jadi jajaka anu kabur teh si Ahmad anak Udawa. Lho, dasar belegu. Numatak salian tinguntungkeun teh ngabahayakeun deui. Numatak kudu beunang. Urang cokot Rusiana, lamun geus beunang urang podaran. Sumuhun abah kahartos ayeuna mah abah. Nanging kumaha perkara anu sanesna? Pan inung si Ahmad can modar. Adina oge asana mah hirup keneh bah. Nah moal sakalian ceuk Ki Gorda, manehna jadi hariwang, sok sieun Mariah oge ngagokan kana perjuangan manehna. Aing nungguan heula beja ti si Mandrapati. Kumaha ayeuna bah? Beunangkeun heula si Ahmad. Hayo indit kabeh, ulah isuk, ulah pageto, ulah diengke-engke. Ayeuna indit. Mangga bah. Ki Gorda anu tadina mah geus tenang, bakal bisa reureuh. Kapaksa ngeprak deui anak buahna, diajak indit neangan Ahmad. Atuh anak buahna oge teu bisa magar kumaha, rumasa keur kumaula kapaksa we arindit deui. Bring sarerea miang, ngalut ngeungkeuy ngabanalut ngemat-ngemat nyetang pinang. Bijil ti lawang anu geus maranti, anu tara kanyahoan ku urang lembur. Barang nepi ka hiji tempat, dirajeng sabda ngejak eureun, reg sarerea ngarandeg Ki Gorda malik bari nanya.
Kunaon make eureun heuh? Kang, kudu puguh heula tujuanana ieu balad teh loba ieu. Kumaha lamun urang bagi-bagi ngarah bisa kaeder ka onggal tempat. Asyana anu diteangan ku urang teh ngan si Ahmad wungkul teu berat yang hareupan hiji mah. Oh, maksud maneh teh rek dibagi-bagi. Nya, Kang, urang bagi. Oh, kitu oge. Tapi teu kudu loba. Cukup urang bagi 3 wae. Maneh sabda mawa balad 5. Ini teangan inung si Ahmad. Lamun beunang hirupan bawa ka dieu. Lamun kapaksa podaran sekalian. Ari maneh dira mawa balad 5-an. Paluruh adina si Ahmad. Sabab pasti si eta oge hirup kene. Keun si Ahmad bagian dewek. Balad mah sasesana. Mangga Kang, tapi pantujuan utama neangan si Ahmad. Ceuk sabda. Nya heueuh, tapi bari teangan indung jeung adina. Sabab lamun si Ahmad ngabahayakeun, adina jeung indungna oge moal aya bedana. Pokona mah turunan si Udawa kudu tumpur kabeh. Sabab bakal jadi cucuk rungkang ka hareupna. Buktina ayeuna ieu nyapekeun si Kehed teh. Heueuh, bari neangan si Ahmad teh teangan anu sejenna. Heueuh kitu lah belegug teuing. Nya atuh Kang, ceuk sabda deui. Bra sarerea miang ngan ayeuna mah papisah jadi 3 rombongan. Tujuanana sarua rek neangan Ahmad ngan ditambah kumaluruh Maria jeung Esti. Sabab Ki Gorda boga taksiran turunan Udawa teh araya keneh di kieuna. Cag urang tunda heula. Mitra sadaya kanggo dinten ieu urang cekapkeun sakitu heula. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha lalampahan si Toleng jeung Ahmad salajengna? Antos terasna dina cariyos Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-42. Sakitu anu kapihatur, permios, jag.